biasa. Aduh. Waduh, guys, new normal ya. Waduh, pemberitahuan untuk wilayah Kampung Blok M new normal. Waduh, sebenarnya new normal ya. Si tuyul kemana ya? Si tuyul aku udah manggil si tuyul heula ya. Waduh, ayo manggil si tuyul mah kudu kapetilasan heula nih ya. Dia mau datang ya sok mubeng keluar tower. Terus menghilang. Hei. Buset. Nyangkut. Kopi ambah nyangkut. Waduh. Kopi legendaris ya di zaman Bung Karno. Waduh. Aing mantra heulan. Pang cabe, pang dangder. Geura hade, geura cager. Hadir. Di. Pancen datang keneh bae yeuh. Tuyul. Waduh. Poho aing. Tah masalah mantra, jeung ngalahirkeun. Aduh, aing mantra dia yang paling jitu ieu mah geus. Tak taksiran. Bulu botak, mentar sisiran. Hadir tuyul. Buset. Siapa? Mbah. Tiba heula ngaget aing bae datang. Ada apa, Mbah? Ini kan udah, iya kan guys, iya. Iya. Enggak new normal. Iya. Kuari Uston balik ke pemajikan. Iya. Ya. Ya. Nangan duit. Duit, bajikan yang dulu. Iya. Time is money. Money. Iya, Money. money. Buat abah. Buat apa? Buat beli baju. Iya. Siai, dompet. Ya, sekarang berangkat sono. Ya. Nyari duit yang banyak. Ya. Kalau udah banyak stoy Ya. sama abah. Ke sono, pergi. Gua mau tidur dulu sambil tapak. Tinggal nangguan Uston nyetor ya lah. Usaha toge geus garararing aing. Ngirim ke pasar, ngomong-ngomong ke pasar ke corona kieu. PSBB di. Ulah-ulah pasar kaget jelemaana nu karaget. Tuh Uston kemana nya? Uston. Kadang tangan aing kasih. Rak gitu yo mancing tisuk beletuk dimang nang jajan tarenggak maloba kemarin di bae mah bikang aing reungit goblok reungit memang makan acan yo lah Aduh aing ieu kotok tendog-endogan acan. Piraku aing daharna jeung uyah deui bae. Aing ka mana deui lah. Pun aing mah. Haram jadah teh salaki aing ka mana bodi? Lenengan duit naon ngulin malulu. Sial jasa teh jelema. Woi, sia mancing bae, awak geus hengkos areng sate bae geus sia. Jam mau maju-maju sia. Balik. Duh kumaha maju na aing atuh mun maju teh mah kajebur kadelep sia teu menang laut aing sebalik ke lah urusan imah tuh Sia ngalawan bae sia ka Bikang. Jadi salah ge mah kudu ngaruh masa. tuh aing kudu kumaha Ayo balik yuk. Keren. Tah adalah tak kotok usia untuk bandong-bandong acan. tangguan bae ta jikene
Kudu ngendogan. Mangkana gawe dengan duit. Sia aing isin ka tetangga sia, imah teu ka lampu-lampuan acan. Pir aku aing hees ku lilin deui. Mana aing ngepet naon. Geus nyahoy du pulang balangsa. Tapi sirang danan menor. Bagus aing ngalah duit. Ulah kabalik sia, sancan menang duit mah. Aing menor-menor ge jeung sekene lain jeung sasaha. Gagal nih. Manuk tah. Tah. Suara buak di mana tah? Nah, buak tah. Mana tah? Buak. Ya. Bos. Bos, ada apa, Bos? Ton, Ada, Bos. make anting segala non genit ku harina. Bos mana bae nih. Di zaman dunia, Bos. Tuyul. Siapa mana bae? Banyak di shopping. Shopping? Emang di negeri itu lah shopping? Ada teman-teman banyak, Bos. Aing kangen kasih atau. Udah ada kangen, Bos. Bos kangen nih. Uwit dawe awet. Minta. Uyuy, mau ambil duit. Ate lah. Ya. Ate dulu, ate. Uyuy. Bangit. Apa kamu? Aduh. Ucing lah. Pusing. Aduh. Malam operasi ya? Ya, boleh, Bos. Siap. Ya, siap. Bos. Bos. Gunung jauh jasa di nyaing balik kudu mau duit kumaha haruh ima apa naon sih ya ngarubah nasib dia aing coba tatanya ka saung ieu kana aja dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya rek, mana? Tas mana? Jadi kieu Oke, oh. Ayo ki. Jelma susah. Hah? Sama pepet kudu pet. Ngaka cepet, nganut teu gua dompet. Benar. Nyaho aing saya datang ka dieu. Naon? hayang kaya bah urang. Hayang kaya. Aya solusina di dieu kabeh. Hayang kumaha? Jadi gitu bah intina mah kula mah hayang kaya bae geus. Oke. Kuari kurang dibere. Tujuh. Tekmu urusana. Heeh, kula daek ngurusan tuyul, ulah kerak hiji 8 kula urusan. Daek. Oh daek pada pusing. Batur mah kudu merah mahar. Nah. Ieu botol ku salah tuh. Kadeuleu Naon? botol. Jerona naon? Haseup. Asep tuyul ieu. Memang Jang siang ke. Nunyen kaya siang ke. Ah. Buat dibuka kue. Ya. Aduh, naon bah? Ah, betul lagi. Isip kun TPP jadi datang kai. Cepat bang, gerok ke? Agar kan mah emang ta, kan saya tadi dituang Atuh ulah dibuka ke kurang kaasup di. Oh. Dia Naon bah? tak pada sih majikan sia ya. Bah emang ini majikan nu ganteng deui kitu bah. Sembarangan. Ngomong aing jorek, dibelah pun semun aing teu butuh duit mah. Sabar. Itu yuk ngasilin duit.
Ih, jengit terus lapangan bola baik, ini rumputnya banget. Lunjak mah dulu. Alunjak. Tenang, sabar. Tah. Iya. Amun ngalunjak buka ieu kita. Kan asup aja ro. Asup aja? Iya bawa. Oh. Heeh. Oh, jadi mun sapi ngalunjak geus asupkeun ka botol ya buka. Gudung. Gampang. Sama Sukses. oh, Jajal heula ieu. oh, Jajal lah. Cuma belikan biji. embe. Bikang. Gampang. Bagus kebajikan anjir. Ayo. Nah. Aduh. Awas ya, Tah. itu. Ya, emang siap iya kan? Asupan ke botol. Oh, gas. Kuman. Kayak orang beli. Tapi heran tetangganya mesin lockdown terus sih kayaknya kok kayaknya masih sih Nyaho mi usaha yang salahin bener nya nama usaha tuh aja perasaan kalau lockdown terus sih mah rese aja usaha ge nyaho kayaknya nyerap tuyulnya waduh uyul masa ciong-ciong nabe mi ada yang ikut tetangga sama orang fitnah eta judulna ih masa sih cepet amat ke raya teh masa ujon bae terus nyerap tuyulnya sebenarnya orang jadi orang kaya emang daek nyusuana mungkin pak pipi ge blok dibere uyul pengen baik otuti nah itu coba nanti duit. Terus dah. Patak amal tanong di warung-warung. Coba di mana? Pi, Aisyah mau pakai sendal. Naon sih? Sasi nu di dia. Syukurin dasar sapi edan. Ya, kita sendal ya. Aduh. Jama edan mun teu make sendal. Halo, assalamualaikum. Jangan lupa support terus konten dari BK Channel. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sukses BK Channel.